Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam anu sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawulas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun kana harkat darajat martabat pangkat kakawasaan ka jalma-jalma anu turut tumut kamantenanana. Rahmat senderang salam muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka anu mulia Nabi terpilih, Rasul terpunjul, jaksa yang paling bijaksana, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Kita kantun ka para keluargina, para sahabatna, para tabiin, atba'u tabi'atna, khususna umumna urang sadayana, selaku umat anjeunana nu ngunyang-ngunyang kana Quran sabab i'rab, nu ngunyang-ngunyang kana pangajian sabab butuh kana ilmu leres. Butuh ku ilmu, butuh ku ilmu, anu ngenya-ngenya kana aosan tawasul berikut sholawat lantaran mikabutuh kana syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kakucuran, kabulakeran, kagolong-golong, karaul, kapangku, kakare, kasangkeh, busyafaati anjeunna dari yaumul qiyamah kalayan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribadi Depi Kurmat, salam bakto, salam takdim bersama para panitia penyelenggara Gebyar Muharram tahun 1446 Hijriah, sapara kanca menuju sesepuhan kukersana punraka plus pengguru pribados Ketua MUI berikut jajaran dan tak lupa Ketua DMI Desa Margaluyu berikut jajaran. Oke terhilang kehormatan kasanggakeun ka pemirsa, para alimil ulama, para juama, para kiai, para ustad wal ustazah, mubalik wal mubalighah, qori qoriah nu sangat kupribados dihormat. Turut kehormatan kasanggakeun ka pemirsa Al-Mukarramin, papayung negeri atau napi papayung daerah, Bapak Lurah ku Anjeun, sangat kupribados dihormat. Berikut jajaran Tegakantun Bapak LPND, Babin Kabditmas, Bapak Linmas, Bumdes, Karang Taruna, berikut jajaran Kasipen desa, kaur desa, berikut reng-rengan, sangat sami kupribados dihormat. Dan tak lupa segenap seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as'ada rahimakumullah, musami napak hadir dina ieu waktos, sangat kupribados dihormat. Terkhusus para al-mukarram, pengguru jisim abdi, jajaran daripada Gempak, Gempungan, Mubalik, Kori, Padampangan. Terus raka-raka jisim abdi, musami hadir dina ieu waktos, sangat kupribados dihormat. Hapunten abdi mayunan dina ieu waktos. Kalian pamudah-mudahan segenap anu parantos ditek-tek bieu teh kakantun Bapak MC dua pesona semuanya buku berbaru sami dihormat Bapak Son Sistem sami kupribados dihormat. Mudah-mudahan sadayana anu parantos ditek-tek dihormat kupribados. Muga-muga urang sararea diwuwuh kumang pirang-pirang kabarokahan dunia rauh akhiratna. Amin. Dibarokahkeun yuswa urang sararea kalian paos dina ibadah, berkah milik senang rezekina, barokah anak incu putuna beri solihin puluh salehah sadayana, barokahkeun hasil pertanian, barokahkeun hasil perkasaban, barokahkeun hasil perekonomian, barokah sararea hirup jeung mautna. Malih di mana mun kajati ulang karasa di sana karhayu kuno kawasan, muga-muga urang sararea ya Allah netepan dina pupus bil husnil khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terkhusus doa kamu ibu-ibu, mudah-mudahan ditambih-tambih kabarokahan, kasolehahanana, tambih-tambih barokah anak incu putu bari solihin tur solehah, amin. Terkhusus kamu bapak-bapak, mudah-mudahan tambih-tambih berkah istrina, amin. Amin. Ibu kunaon teu tulis sebut amin tiap cara ngapungkul. Beda caritana beda caritana bang nanti sieun dicanung ari nyanung eta meunang atau henteu ku agama meunang, tapi ibu-ibu alin dicandung lamun pep pamegena beger tanpa kawin hegaya teu Bu? Ulah ieu mah nyanung ulah beger ulah ribu Pak ribu ari nyanung mah dihegaikeun ku agama tapi toh beger eta teu dimeunangkeun ku agama leres Pak. Nyabak ka istri lain mahromna berarti barang kuasana keuna jina keuna tapi ku ibu-ibu teu didukung Bu, dukung Bu moal teu sih moal ngadukung ya diharamkan ku agama disebutkan zina tinggali dina ayat suci Al-Quran wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a geus pada apal sadaya ya oge tong boroning ngalaksanakeunana tong boroning teh pikeunnya anak dina prakna sekalipun ngadeuketan oge kana zina teh geus teu meunang leres ieu mah zina terang nyanung oge poligami teh terang hukumna kiai poligami rame ustad nyanung rame pak kades nyanung rame nu nyanung dek ustad nu nyanung dek ajengan nu nyanung dek aparat diramekeun eta we. Tapi mohon maaf, bandungan ku ibu, bandungan ku bapak, alam kiwari tingali. Nu apa urang pangkat macet tadi teh jina teh haram, teu meunang. Tapi kunaon ketika aya perjinahan deket imah urang, ku urang mangkeun sok diantar. Kunaon ketika aya perjinahan, menangkeun sok diantar. Sieun naon? Terjadi zina di hiji kampung, di hiji tempat, di hiji bumi 40 kakaler, 40 suhun ka kidul, 40 suhun ka tukang, 40 suhun ka gigir sadayana kabagian ku dosana ladang zina. Ari ibu gaduh perhiasan, gaduh emas, gaduh perak, berlian, ku ibu disimpan asal di mana? Di napat, di kunci tara, asal kunci. Hari ibu gaduh barangkali istri, gaduh teh, gaduh. Barangkali istri ibu disimpan asal di mana? Ibu angkat ke dia perhiasan ibu dituna di bumi diasupkan karena petitur di kunci leres. Ibu angkat ke dia, bapak angkat ke dia, ari murang kali istri ibu bapak disimpan di bumi apa dicana ke dia? Dicapengan apa dilepaskan? Well. Dulur hapunten. Salaresna abdi tebih-tebih di Tegal Buleud dongkap ka dieu hiji sejak salam silaturahmi ka sadayana. Mudah-mudahan sadayana kersa nampi silaturahmi jisim abdi. Turang saterasna nyuhunkeun dihapunten tina perkawis dosa perdosa diduga kali peryoga bilih bisi pribados ngayosna dina ieu waktos teh ngabelentrang kana tarang ngabentur kana tuur hapunten pisan anu saageng-agengna sadayana kedah pada siap ngapunten insya Allah.
Dina perayaan tahun hijrah ieu suatu kata-kata yuk orang jadikan motivasi dina kehidupan orang di alam dunia buat bakal orang parak ke akhirat nitenan dina bagianna. Amin. Dunia bagaikan permainan. Jika kita tak bisa mempermainkannya, maka kita sendiri yang akan dipermainkan oleh dunia. Kamu cenah Bu? Pahamkeun? Dunia bagaikan permain. Jika kita tak bisa mempermainkannya, maka kita sendiri yang akan dipermainkan oleh dunia. Pari dia ke hartos acan Pak? Acan. Dunia bagaikan permainan. Tingali ke urang sadayana. Setiap hari baik anu di tanikna, anu di ekonomina, anu di usahana, anu janten bosna, anu janten patanikna, sok dicokok ku urang naon? Dunia. Ketika orang mampu mempermainkan hal tersebut, maka keuntungan yang akan kita dapatkan, betul. Tapi ketika tidak mampu mempermainkan hal tersebut, maka kerugian yang akan kita dapatkan, betul. Menang apa pernah rugi Pak? Dina usaha pernah ngalaman rugi? Pernah ngalaman. Untung ngalaman dina usaha? Pernah ngalaman. Sebatas usaha, sebatas tani, sebatas ekonomi, urang pernah ngarasakeun hal dina untung, jeung urang pernah ngarasakeun hal dina rugina. Apa yang dimaksud hal tersebut? Abah. Apa itu abah? Abah itu singkatan anak bajingan hijrah. Alasan alhamdulillah bertepatan dina momentum gebiar Muharram tahun hijriyah. Maka yuk urang sararea sebagai anak-anak dari para orang tua kita, urang hijrah yuk urang hijrah. Nu asal tina tadi nak suram menuju jalan yang lebih terang insya. Nu asal tadi nak gelap gulita yuk urang maju, urang pindah karena jalan anu terang menderang. Hayu insya Allah. Nu asal tadi nak urang sok ngadahar perkara haram, mulai ti ayeuna yuk urang tuang perkara halal saja insya. Nu asal tadi nak urang ninggalkeun kana hormatan, kasaluhureun tarang hormat, ka guru tarang hormat, kasahandapeun ponpil lagi. Mulai hari ini yuk urang adab sasarengan. Hormati para guru, hormati para alimil ulama, hormati para kiai, hormati para ustaz, hormati semua orang dan hormati adik-adik umur kita. Insya bagaikan permainan dunia ini. Mampu kita mempermainkan dunia. Contohnya ketika nu sukses mempermainkan dunia, mampu mempermainkan dunia, ieu tah sadayana anu hadir di dieu, ieu teh penting ayeuna keur ningalikeun kasuksesan mainna dina dunia. Nu ladang tanina, nu ladang usahana, anu ladang kuli ngabedug, nu ladang kuli nemo, dikumpulkan digumpalkan nu 1.000 na nu 2.000 na nu 5.000 10.000 50.000 100.000 jeung sabangsana teras digunuk-gunukkeun sampai terselenggara acara semeriah ini. Ieu teh hasil daripada jerih payah permainan di dunia. Sukses mana ciri kesuksesanana? Ditempatkan mudah-mudahan ngahasilkeun kana ridona Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena hapunten Pak, punten Bu, urang ayeuna nu mesti keneh kumarayak di alam dunia. Aya anu sepuh, aya anu sahandapeun, aya oge anu saluhureun, sadayana aya anu miskin, aya oge anu beunghar, aya anu jadi aparat, aya oge anu jadi masyarakat. Tapi nu miskin teu ngajaminkeun kana
tedaharna nu beunghar teu ngajaminkeun kana wareg daharna, nu jadi aparat teu ngajaminkeun kana gede beteungna, nu jadi masyarakat teu ngajaminkeun kana ramping beteungna. Naon sababna? Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, innallaha la yanzuru suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum wa la yanzuru ila darajatikum wala yanzuru ila a'malikum bal yanzuru bi qulubikum ay imanikum. Allah terek ningali kana wajahmu parikohna jalma, teu ningali kana kakasepanana, teu ningali kana tangtunganana. Dek kasep ngalempereng tangtung gagah mejeuna sedang jiga ayi. Kasep teh ayi kasep teh laki guru ningali karena wajahmu parikohna sebagai wanita sanajan gelis ya wanita. Nah jika ibu-ibu iya para rantes nganggo kerudung rapi pokoknya mah digaya-gaya dangdosna oge wedakna dikandelan lipena dialmu wah aji ke papanan glowing gelis ibu-ibu tangtungan napantes jeung bahasa baru datel mah ditilik ti gigir leungit diteuteup ti hareup rambutna ngabako garut tataarna lancah mentrangan alisna ngajeler pae socakna cureuleut hiddeung tadamisna ngadaun seureuh pangamung bangir kuwung-kuwungan lambaina jeruk sakang kota tagadokna endog sapotong atawaosna gula gumantung lain utung ejo ngalah caingan teran lain huntu hejo bau tailalerang masuk nyikat buta sok tara ada engke di deketan ku bapak nanti bau jenghong persiapan daripada bawa tebu nyikat heula ya nyikat heula tatakna raga emas senatajan nena jantung sapotong cangkeng lengik ngawas papanting biritna birit biin nula tabitisna ngabuah pining lempangna kalektor muduna tagiplakna giplak manila pakulitan carulang bolang duka hilman kasorot neon nyoy nyoyan gelis gelis tapi Allah teningali karena wajahmu parikoh kagelisanana seorang wanita. Allah teningali karena wajahmu parikoh kakasetanana seorang lelaki. Mana tuh ditinggali ku Gusti Allah? Apakah ditinggali ku Allah teh darajatna? Sok sanajan luhur pangkatna, luhur martabatna, luhur darajatna, kasebut pangkatna jadi bapak RT jahanapna, jadi bapak RW, jadi bapak kades atana pipa naon namanya kades teh tah dugi ka pacamat apakah ditinggali harkat pangkat jeung martabatna henteu apa ku Gusti Allah ditinggali kakayaanana ieu mah beunghar ieu mah miskin nu beunghar mah daharna sapoe saboboko giliran anu miskin mah daharna sapoe sacentong henteu nah nu ditinggali ku Allah apakah nu ditinggali ku Allah teh amalna loba ngalaksanakeun ibadahna pangberoning kita wajibna sunatna teu ulah dilakonan engkong ning qobliyah jeung ba'diyahna tengah penting uang-uing munajat sujud ka Allah ngalaksanakeun salat tahajud dilaksanakeun apakah ku Allah ditingali ledang amalna henteu
bal yanduru bi qulubikum ay imanikum. Mana atuh nu ditingali ku Gusti Allah teh mana? Nya eta nu hatekna iman ka Gusti nandakeun hasilna jeung teu hasilna mempermainkan dunia, aya jeung teu ayana, hadir jeung teu hadirna, udunan jeung teu udunanana, nu dipentes di dieu kesuksesan hasil daripada orang mempermainkan dunia nya eta nu hadir dina peuting ieu. Alhamdulillah. Mana atuh anu teu bisa mainkeun dunia? Nu teu bisa mainkeun dunia mah kamari pas ku RT dirarat sing sulumput. Aya nu nyumput aya sing sulumput. Padahal ku RT teh ditaktor 25.000 henteu, 30.000 henteu, tapi sarido nak kajeun 500 perak kajeun 1.000 perak kajeun. Nu penting ridho. Disuhunkeun ku RT atanapi ku Bapak DKM per masjidna kumaha ngawalerna. Aduh euy usum kiwari mah tong duruning jang uduna ngalaksanakeun gebiar Muharram nu puguh mah tuh tingali jang beli obat samprot pare oge padahal aya ancakna tapi henteu disodorkeun berliku-liku alasan. Ketika disuhunkeun teh alasan kieu teh disuhunkeun alasan kitu teh intina mah alim ngiring icik hibung kana ngalaksanakeun ieu acara, maka itulah orang-orang yang tidak bisa mempermainkan dunia, walhasil mereka lah yang dimainkan oleh dunia. Naudzubillah. Siapa yang akan selamat? Yang akan selamat adalah orang yang mampu mempermainkan dunia. Ketika orang yang tidak mampu mempermainkan dunia, maka mereka lah yang akan dipermainkan oleh dunia. Akhirnya moal salam Cek tadi ditinggali ku Gusti Allah teh bal yang juru bi qulubikum ae iman. Urang tes keimanan urang yuk. Siap ngetes keimanan urang siap di tes ku dawuh Rasul idza syarotka hasanatuka wa sa'atuka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Tatkala datang hiji kealusan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, contohna disada adzan bedug, disada bedug, terus bedug adzan ka kuping ku urang ketika urang keur aya di sawah, ketika urang keur aya di kebon, keur aya di pangamengan, keur aya di panyabaan, ka kuping ku urang bahwa eta teh aya suanten adzan. Gemeter kana hate, gemeteran kana hate. Ketika keur di jalan kapuping adzan reg langsung ngaranna melarian masjid. Ketika keur di padamelan kapuping adzan reg gadamalna dilerenan esotkeun parangna, esotkeun paculna, esotkeun cungkirna kiciprit uih heula ka bumi. Maksudna arek sok itu nandakeun ketika datang na pangundang ti Allah Subhanahu wa taala sigap rikat ngalaksanakeun kana ibadah. Malah disarupakeunana oge saperti nu ingisna datang nu nagih. Ari datang nu nagih sok ingis sok ingis tara datang nu nagih. Ingisna datang anu nagih teh saperti urang kadatanganana langsung pangundang ti Allah Subhanahu wa taala. Di dinya ngetes kana kaimanan urang. Ketika urang jongjon bae lamun keur di jalan teh maju we di lampu geus adan oge, mun di sawah teh mah keur macul anger we, macul teureun-eureun acan. Boro-boro ketika balik ka imah, ketika kacai, ketika ngalaksanakeun salatna
lapur itu mangka itu adalah nu imana kirang barak mah teu aya. Kewe da waktu lohor mah lila dek jam 1 dek jam 2 dek setengah 3 jam 3 oge nu penting mah kabagian we salat lohor dipisah mah atuh nu kanal hasanatu ka sayiatu ka fa anta mukminun nandakeun kaimanan anu pantas nandakeun kaimanan anu kanal di mana dur penuh langsung mangkat ka masjid mun bapak-bapak mun di Pademangan langsung angkat uih kajaman langsung angkat ke masjid ibu-ibu oge sami nya kitu keneh eta teh nandakeun lantaran urang aya iman. Undur liman malaka adunya bi asma'iha haroha min ghairi kafni dual kafani bandunganku anjeun jelema loba hartana teu bisa molah keunana akhirnya pelit kana dirina najan daga barigam daga taparital gade kapital titik leuit loba duit hudud langser meja marmer harta bro di juru bro di panto ngalayah di tengah si jabrik aya di si jamrong aya di eta si jalu aya di kanang si kumpai aya di kulah sebeh tenden buruk picer kekusia bedeku aing akhirna keur bilatung nu kitu incuki korun nu kitu incuki itulah ciri-ciri yang tidak bisa mempermainkan dunia. Mudah-mudahan urang sadayana biasa mempermainkan dunia sehingga dunia hasil akhirat hasil titel bagya dunia bagya akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kami aturkan kepada Mukarram.